Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuhuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawaronte jilid kadua bagian anu ka-40 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Nying hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang mah sok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawaronte jilid kadua bagian anu ka-40. Kumaha salajengna sor cikopina betot sibutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana, sukmana Bajing Sudraji harita terus ngabelesat norobos tapal astral nembus sababaraha lapisan alam nu akhirna jog anjog sukmana Bajing Sudraji tepi ka alam tirtayana. Ari alam tirtayana mangrupakeun tingkat paling luhur alam jin anu ayana di luhureun sagara. Di alam tirtayana Bajing Sudraji rek nepungan salah saurang ruruntuk kasta Srengga titilas jawara tanpa tanding di zaman 300 tahun kalarung nyaeta nu katelah Ki Begawan Sekar Jati. Kadatangan Bajing Sudraji ka alam tirtayana kaceda pisan dibagiakeunana ku Ki Begawan. Bubuhan maranehna geus babaraha kali tepung mindeng tuker ilmu saling bagi pangalaman nu akhirna kajalin sesobatan. Di tegal alang-alang gumintir duanana dari ukrine bubuka obrolan pastina saling talek hibar jeung kaayaan.
kadituna ngabahas pengalaman masing-masing. Nu akhirna Bajing Sudraji tumanya soal buhun sakera. Tah jadi tujuan sabenerna kula datang ka dieu teh sejabret tumaros we kaki begawan ngeunaan buhun sakera. Nah Ki Bajing betumaros soal buhun sakera. Salaresna ieu teh aya naon Ki Bajing? Tanya Ki Sekar Jati dari anaker. Kieu Ki Begawan, abdi tumaros soal buhun sakera teh kusabab tos aya kajantenan anu tumiba karai abdi nyaeta Den Jaka salaku putra tunggal ti Dewi Pedang Laraspati sareng Paman Andirja. Tah Den Jaka teh kasawurkeun kapapatenan satu tas wangsul ti buhun sakera Ki Begawan. Jadi kitunya. Terus buhun sakera teh di mana cenah ayana eta teh Ki Bajing? Numutkeun wartos anu katampi ku abdi mah. Buhun sakera teh saurna dipendem cenah di patilasan Prabu Siliwangi Ki Begawan. Oh, janten Den Jaka rai Ki Bajing teh kapapatenan samulina ti patilasan gitunya. Kitu panginten lempang nama. Mohon kitu pisan saur nama. Mung ari kedah jujur mah. Salaresna abdi pribadi masih keneh cangcaya upami Den Jaka tos palastra. Sabab seueur anu can kahartosna ieu teh. Tah dumasar eta pikeun abdi ngabuktoskeun atawa ngayakinkeun nah bener Den Jaka lerestos palastra atanapi teu acan. Tai deui jalan pikeun abdi iwal ti kadah ngadongkapan buhun sakera eta. Kitu panginten Ki Begawan. Walon Bajing Sudraji. Jadi kitunya. Keke. Ari Den Jaka teh murid saha eta teh? Ari Den Jaka teh murid Paman Andirja saleres nama. Tah saatosna Paman Andirja ngantunkeun teras anjeunna teh kantos tarung sareng abdi. Dugi ka hanteuna anjeunna eleh jajaten laju diangkat murid ku putrana Sri Baduga Maharaja nu katelah Raden Kian Santang Ki Begawan. Nya. Jadi kitunya. Terus ayeuna menang wartos palastra meureun nya gitu meureun. Cek Begawan Segar Jati unggut-unggutan. Mohon leres pisan Ki. Numawi abdi sumping ayeuna ka dieu teh. Salian hoyong tepang sono sareng salira. Abdi oge hoyong ngorek katerangan anu langkung jauh soal buhun sakera. Panginten Begawan Sekar Jati sakedikna mauninga panginten hal ihwal masalah buhun sakera. Kieu Ki Bajing. Ari buhun sakera teh mangrupakeun cakra hirup. Maksudna buhun sakera teu beda we jeung urang salaku makhluk anu hirup. Ngan hanjakal eta buhun sakera teh boga watak anu kacida gorengna. Eueuh saeutik oge anu bisa dicokot mangpaatna. Lamun ceuk istilah jajirah mah la mangfaata wala faidatalah eta buhun sakera teh. Hirup si hirup tapi eueuh mangpaatna. Nah tiasa kitu geuning
Ki Begawan. Cobi manawi tiasa dijelaskan anu langkung rinci deui. Abdi mah asa emang buhun sakera jika urang makhluk hirup atuh meureun boga nyawa. Cek Bajing Sudraji. Kieu ayeuna urang nyobaan urang jelaskeunnya sakanya hukuring buhun sakera hadirna teh baheula ribuan tahun kalarung. Eta buhun sakera kacipta tina hawa watek gorengna ajian-ajian kapahing anu diruat ku sumpah-sumpah. Maksudna ajian-ajian kapahing anu diruat sumpah dina kitab talosanes manawi Ki Begawan. Cek Bajing Sudraji nyobaan ngajudi. Leres kitu pisan Ki Dulur. Langkung jelas nama kieu. Ajian-ajian karuhun babad sangia sakabena oge geus diruat dina kitab talo ngan teu sacara utuh teu sagemblengna. Nu diruat dina kitab talo teh timbang inti saripatina wungkul, sedengkeun hawa watek nama disinglargeun jadingan ukur saripatina dicutat dina kitab talo, sedengkeun hawa atawa watek jahatna ajian kapahing masih kene ngencar. Tah tina hawa watekna ilmu kapahing eta maka ngajanggelek jadi buhun sakera anu kacipta kitu dah Ki Bajing. Janten kitu ku tante nya cek Bajing Sudraji unggut-unggutan paham meureunan. Nya kitu bisaan Ki Bajing. Buhun sakera kacipta eta teh memang tina hawa watek gorengna ajian-ajian kapahing anu dicutat dina kitab talo. Mata lamun mah aya jalma anu ngingu atawa ngukut buhun sakera moal kalah mangpaatna seutik oge eueuh guna. Oh, jadi upami kitu mah buhun sakera teh bisa dikukut bisa diingu panginten Ki Begawan, tanya Bajing Sudraji. Nya saurna mah kitu. Eta buhun sakera memang bisa dikukut diingu. Kusabab apanan cek bieu buhun sakera teh kacipta tina watek-watek gorengna ajian-ajian kapahing nu kacutat dina kitab talo. Jadi anu bisa ngangon anu bisa ngukut buhun sakera eueuh deui iwati jalma anu pernah nyepeng kana kitab talo. Oh, nya atuh kahartos pisan upami kitu mah. Numawi teu heran upami buhun sakera bisa tunduk patuh ka Prabu Siliwangi. Kumargi apanan kitab taloh lami pisan dicepengna ku Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi teh. Cek Bajing Sudraji langsung bisa nyimpulkeun. Tah kitu pisan. Bener Ki Bajing. Hiji waktu kieu hiji waktu eta buhun sakera bisa dielehkeun ku saha wae anu bisa ngelehkeunana. Ngan eta buhun sakera sok sanajan bisa dielehkeun ku jawara anu niluhung, tetep buhun sakera moal bisa manut jeung moal bisa lindeu. Sok sanajan jalma nu ngelehkeun buhun sakerana hebat gagah sakti mandraguna moal bisa nepi ka manut, moal bisa nepi ka naklukkeun eta buhun sakera. Buhun sakera mah tetep bakal turut taat
patuhna ka jalma anu kungsi nyepeng kitab taloh. Sok sanajan anu nyepeng kitab talona jalma biasa teu boga kasaktian. Sabab apanan sakerat teh kacipta tina kitab taloh pisan. Gitu tak Ki Bajing. Jadi atuh lamun urang hayang naklukkeun jeung hayang ngalindekeun bun sakerat teh kuncina aya dina kitab taloh keneh panginten Ki Begawan, cek Bajing Sudraji. Nya kitu pisan. Ayeuna sakumaha saktina kaula, tapi nalika rek meruhkeun kitab taloh bisa peruh tapi moal bisa turut ka kaula. Sakumaha hebat gagah sakti mandragunana Ki Bajing bisa ngelehkeun kana sima kitab taloh, tetep moal bisa nepi ka tunduk taat patuh. Kitu da Ki Bajing. Terus ayeuna sugan apal Ki Bajing di mana cenah eta ayana kitab taloh teh? Tanya Ki Begawan Sekarjati. Sakaterang abdi mah kitab taloh teh dipendem ku Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi di Nusa Sancang. Malah mah sabaraha taun kapengker eta kitab teh janten rebutan para jawara. Kalebet abdi nyalira rumaos ngiring kabaud dina enggoning merebutkeun eta kitab taloh Ki Begawan. Kitunya. Apanan ke. Teu salama Nusa Sancang mah pan geus teu aya, geus eueuh, geus titeuleuh. Tanya Ki Begawan Sekarjati. Muhun, leres Ki Begawan. Memang leres Nusa Sancang teh tos kakerem ka dasar sagara. Ngan soal kitab taloh Kiwari duka di mana ayeuna ayana. Duka ngiring kakerem ka dasar sagara. Duka aya nu hasil ngengingkeun kitab taloh nalika huru-hara di Nusa Sancang. Waktos eta teh kaleresan abdi sareng pun Raiden Jaka nuju ngalawanan Batara alias Kilanang Karang. Tah nalika tarung pangangeusan eta tilu ilmu kasakten diaduk di Nusa Sancang anu ngalantarankeun kitab taloh ti karelep jeung Nusa Sancang oge ti teuleum. Tapi duka tah sanggeusna ti teuleumna Nusa Sancang duka ka mana eta lambaran-lambaran kitab taloh teh. Jadi kitunya asal muasalna ti teuleumna Nusa Sancang teh. Tah. Masalahna kieu Ki Bajing kieu. Leuheung lamun mah eta kitab taloh ti teuleum atawa anu nyepeng. Tur anu nyepeng nate ku jalma anu lempeng bener dina talajakna. Leuheung sabab sakera bisa dipeper hawa watek gorengna. Nu jadi masalah malahan mah jadi bencana gede lamun mah eta kitab taloh kapanggih tur dipimilih ku jalma nu jahat. Buhun sakera bisa dikadalikeun sakarep hawa nafsuna. Kitu tah anu paling paur mah Ki Bajing. Bajing Sudraji salila ngabandungan caritaan ti Ki Begawan Sekarjati. Manehna bisa ngudar benang kusut dumasar keterangan ti Ki Begawan Sekarjati cikene ngeunaan sambungan kitab taloh jeung buhun sakera. Buhun sakera kacipta teh lahir tina ajian-ajian kapahing anu diruwat dina kitab taloh.
memeh diruat kabeh ajian disaring dicokot inti saripatina, sedangkan hawa goreng nama dipiceun teu dicutat dina kitab talo. Tina pamicenan eta mangka kacipta sakera cakra hirup anu boga sifat mangande. Buhun sakera memang cukup lila dikukut diingu ku Prabu Siliwangi. Sakera manut turut taat pisan ka anjeunna. Da kusabab Prabu Siliwangi kapercaya nandon amanat nyepeng kitab talo. Kieu ieu Ki Bajing, naon anu jadi kamelang lamun mah kitab talo dicepeng ku jalma nu jahat? Hayang apal tuh Ki Bajing, naon nu jadi kamelangna? Kantenan kumaha eta mangga lajeng Ki Begawan. Cek Bajing Sudraji daria siap ngadengekeun. Kieu anu ngaranna ilmu kapahing, Kidulur oge meureun geus apal kumaha karongkahanana ilmu kapahing anu diruat dilebur dina kitab talo. Mohon terang. Nah, aya 3 cara bisa ngulik ilmu kapahing zaman kiwari. Biji zaman kiwari aya jalma nu hayang ngulik ilmu kapahing eta gampang, sabab aya jalanan teu kurang teu leuwih 3 tah carana. Oh, jantan kitunya. Nu 3 teh naon wae manawi Ki Begawan? Kieu nu kahiji, lamun mah eta jalma hayang mibanda ilmu kapahing, eta jalma kudu boga cakra buhun. Tapi ku ayeuna mah asa mustahil cakra buhun masih aya. Asa mustahil dina ayana oge. Sabab apanan cakra buhun mah geus punah ratusan malahan ribuan tahun katukang. Nu kadua, lamun mah jalma zaman kiwari hayang bisa muhit ilmu kapahing, nyaeta jalmana kudu jadi jalma anu jadi kasta srengga, cara kula sorangan atawa cara Kidulur Bajing Sudraji. Sabab dina jiwa urang pan aya kasta srengga, maka gampang we erek muhit jeung nyangking ilmu kapahing teh. Ngan dieu mah pan jalma pilihan teu sakawaya jalma anu menang anu jadi kasta srengga. Terus cara nu katilu, lamun eta jalma teu boga cakra buhun atawa eta jalma lain jalma anu boga kasta srengga, aya deui bisa urang ngulik kana ilmu kapahing ku jalan meruhkeun buhun sakera. Rek jalma nu kumaha wae tur eta jalma bisa meruhkeun buhun sakera, maka eta jalma bakal mampu ngulik atawa nyungsi ajian-ajian kapahing. Oh, janten panginten ku jalan ngukur sakera teh eta jalma bisa naikkan ilmu kapahing panginten Ki Begawan, cek Bajing Sudraji. Ya kitu pisan Ki Bajing. Jalma-jalma zaman kiwari sabenerna cek tadi masih bisa ngulik jurus kapahing, ku jalan bisa ngukut atawa naklukeun sakera. Sakera bisa jadi cukang lantaran eta jalma bisa naikkan ilmu buhun. Saur kuring tadi nu jadi kasalempang teh dimana kitab talo dipimilik ku jalma anu jahat.
eta jalma pasti boga jalan anu laluasa pikeun ngahontal ilmu-ilmu kapahing. Samalah eta jalma teh bisa naikkan jurus kapahing tingkat adiluhung seperti Aji Muara Braja, Aji Seta Petala, jeung Aji Srangengena Londre anu kagungan Prabu Siliwangi. Bisa bahaya lamun jalma jahat eta bisa naikkan ilmu anu tadi tilu ilmu adiluhung. Di mana eta jalma bisa naikkan tilu ajian adiluhung eta utamana bisa naikkan ajian Muara Braja. Waduh, ieu kakuatan geus tingkatan Mahadewa. Alam dunya teuing kumaha jadina kahareupna. Jalma anu ngagem Muara Braja, jalma anu naikkan ajian Seta Petala, jalma anu ngapimilik ajian Srangengena Londre. Bentuk tarungna oge geus hancur-hancuran atuh. Geus lain ngadu tanaga, geus lain ngadu bincurang, geus lain ngadu pereup, tapi geus ngadu saripati alam. Rek jadi kumaha i alam dunia lamun banyak bukti eta tilu ajian adiluhung bisa kapimilik ku jalma nu jahat. Nya mohon kartos Ki Begawan, cek Bajing Sudraji unggut-unggutan dina hatena ngabenerkeun manehna ngilu melang. Manehna oge sok sanajan boga ajian kapahing nyaeta Kranggan Satrenju jeung Sang Hyang Bandring, tapi lamun dibandingkeun jeung tilu ajian adiluhung anu tadi dicaritakeun ku Ki Begawan Sekarjati mah tenggelan Kranggan Satrenju manehna eueuhna naonan. Komo lamun rek dibandingkeun jeung ajian Srangengena Londre anu pernah kacangking ku Sri Baduga Maharaja Siliwangi atawa jeung ajian Muara Braja anu kiwari keur diulik keur ditapaan ku Ki Jalasetra, asana ajian Kranggan Satrenju jeung Sang Hyang Bandring can mungkin bisa naklukeunana. Para wargi sadayana sateu acan dilajengkeun deui kana pagunemana antara Bajing Sudraji jeung Ki Begawan Sekarjati. Ayeuna urang nyelang heula sakedap urang tempo heula kaayaan di Panjalu. Harita di wewengkon Panjalu geus wanci peuting, kira wanci sareureum budak. Urang lembur sabagian pada narumpi diri geus pada ngambah ke alam impiana masing-masing. Sabagian deui katempo masih keneh aya nu nyaring boh anu ngulampreng di jalan-jalan atawa ngadon ngawarangkong di buruan di pos ronda saperti di buruan imahna Raden Suryadinata. Rek berang rek peuting tara pernah sepi didinya mah sok loba we jelema, sok loba nu ngajaga, kadang nepi ka janari masih aya keneh anu ngawarangkong. Sagarupa diobrolkeun, rupa-rupa hal anu dibahas. Kadang bari gogonjakan, diselang bari nyeruput cikopi panas jeung meledug udud bako. Maranehna nu jaga moal saha deui, paling oge anak buahna Raden Surya anu jumlahna kurang leuwih aya kana 30 urang nu ngariung. Kabeh pada anteng dina wangkonganana. Nalika 30 urang badegana Raden Suryadinata keur ngawarangkong, curingkang solonong sok harita kabireungeuh aya hiji jalma anu jol nyolonong muru asup
kajero utama imahna Raden Arya Dinata teu jelas rupa nama da sabab katutupan ku tergos hideung lempangna ngagedig jiga nu rusuh teu punten teu naon langsung supoe nuju kalawang utama pantona Raden Suryadinata nuker ngawarangkong salaku badega-badegana Raden Suryadinata ukur ngareret sakedeung geus kitu mah guntrang dieu we nuluykeun ngawarangkongna teu neundeun curiga paling oge Ki Jalak harupat meureunnan babaturan Ki Panca kitu ceuk pikirna jalma-jalma anu ngajaraga di imahna Raden Surya. Teu lila tidinya kadenge sora dogdag di jero imah. Nalika sora dogdag di jero imah, no atuh ari ujug-ujug. Allah. Waktosna kabujeng seep wadia balat ATE official. Keun atunya. Ya dongeng teh urang cakapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Kok kitu kekieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para saderek hadirin sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.